contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidup teh sanu tenang di dunya sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kunaon teh tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun mah dikendangan lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan so teh sira teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memborah kikieuan si teh moal lah da pikiranna sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean pek tadi dia meureunnan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi syaping tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok kuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh
ulah dumeh bi lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we di kakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah Dodi si telenges teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu kitu teh ada ampun alah aduh manawi teh aya nona igun iya alah hapunten Solmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun Super Solmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mani ka mana-mana we
nyiruan oge tenup-tup kemungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak gitu kira-kira Bapak mau ambek nggak pakai ambek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku silaing teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam kapan Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon jadi kontroversi ta eta mun tidak tadi saya teh ngabejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah ka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh sanu meulina tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuana nya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina Bapak teh tina ku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan Bapak mah tuang Rama Sang Hyang Wenang tuang Eyang Sang Hyang Tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya
turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingshot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah oge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tah sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh masih teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasyaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah
hese ditilepna euy jurus naon-naon teu kataki dari aing talete deui can ka harti mah tulisnya deleketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh seren kita kan hanya sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya hapunten Bapak hampura tisaha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit teh alam pana hayang sia senang hayang pindah ka akhirat nah anu ditah modal teh kula teh dan di akhirat tuh tenang dulu
sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya tiga bata kehidupan dunya nya teu akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak heuh lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet keur dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tak eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui heuh Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejot beung jang
nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka semar ieu nu bungklekan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning semar teh Pak eusina mah da dewek bagamar gamaran cermin sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal aslina mah urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malako jitu munapuroda ngali gincing dile balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok larawan teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggalkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si laing gajah
ama anu goreng karena gajah gadingan mau belangna digadingkeun amal hade karena gajah mau geus era ke siapa oman era Eta kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung mumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan eta sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui dijariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy dinejar jarjibul aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga
da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak Tapi aneh jadi loba pager makan tanaman mun dicarangotan baheula maning nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida teuing teman bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhuna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener kemana nu alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia bisa didagor ke ku ieu solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang
eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kenyataan mah papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancur widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koslin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna diurang nyarita panon poe biji ti mana ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh biji ti ciwetan tah cek ilmiah mah henteu Gitu. nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi numui kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh Tuh. komo jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggan nu caket gera raketan nu deukeut gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning Gitu. eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun deh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing kalloh mangeran megrasok Sing lempeng ka ajeuna. mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh ha maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet
jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi we bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan ngaranna teh bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan orang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot gini tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh Pak tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing meni malalesin hujan teu sangka da wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikirnya ka wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nyawa nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener bedok nya itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak nepi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong nagara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deuleuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda deuh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da yeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawangsul deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu mengendalikan hawa nafsu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu jang bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cung dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansroman leungeun mi HP pikir jeung niat
kadek kaangsonan dengan bisi kalalanyoan nyawa cek kurang wetan ma ojo leno sampean ojo neko-neko ojo neko-neko sampean gitu cek kurang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadenya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon reset jang biasa anu kacangrum tah kitu jang nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu urusan dia king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh gening aya maksud tertentu juga dia nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun gitu kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok atuh Pak itulah mempeng rada cerah sok kayaknya gawe santai tenang santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh urang mah kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyus ya bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui anu disetujuan ku si emak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenan komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu kasaha hari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora nya sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta diantar ka ilaing dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan teno tapi punten ye sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju
naon upami bapak ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teh satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapak teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak ada lipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teteh bari emak teh putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kena geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapak kadi eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mamada pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raga anak yang ke orang pertapan deui nya Umma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus tujuh eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek eueuh mun Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore henteu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapak anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyeuseuh sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ini rek dipangwayukeun cing gablek pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing lah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu seubeuh biji teh beak bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan deh gitu ilmu ajung ilmu lilin asal jauh jeung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh sok jeung nitah nyandung
nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaking tong gering ucu kanyaah emak tah bukan teh dunya ke nasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh tepira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok itu kalau kuat teh nah hati teh bukan duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah bekejeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belgu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur dilembang hari teh soal tangkal jauh mah teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan kita nafsu teh mending ngaberung gitu syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh deuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajusleun cawe terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus merek kedawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan kaludeung nya antep mak tak bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan sia
init aing dulu. Dihaminan Antep nya mah ya. Moal dituturkeun bohong tah Semar-semar ya winangnong ya winangun. lain Winangun naon? Semar kuncung danar wulung. Wah, anak Siti bentar teh bohong. pajarkeun teh Lurah Semar kuda Pak Haji Apo. Kuda Pawana. Bapak Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Bandara ku anak. Oh genti ini mah Sok diruksa ngaran kolot. diruksak. Batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh. Kagoresa pik awewe mah. Urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak heuh ka bapak urang heuh. Bener. Sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea mah nya teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy. bukan api oma Oh teuing meureun tukang gambang jeung ada mah. Heeh. mau jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji Atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU. Bisa jadi Aduh barengan rojek aing nepi ka kieu ieu euy. Saha Menteri UU teh heuh Menteri Kehewanan. Kumaha atuh nya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge. Dengan iringan gemelan yang syahdu, lantunan suluk ini mampu menyentuh jiwa penonton, membawa mereka ke dalam suasana kontemplatif dan reflektif. Peran dalang sebagai penyampai pesan spiritual juga terlihat dari kemampuannya Tuhan atau tentang hakikat sejati dari kehidupan. Dengan iringan gemelan yang syahdu, lantunan suluk ini mampu menyentuh jiwa penonton, membawa mereka ke dalam suasana kontemplatif dan reflektif. Peran dalang sebagai penyampai pesan spiritual juga terlihat dari kemampuannya ngahudang rasa atau membangkitkan rasa. Seorang dalang yang hebat bisa membuat penonton tertawa terbahak-bahak, menangis terseduh-seduh, marah, atau bahkan merasakan ketenangan batin. Mereka memainkan emosi penonton seperti memainkan wayangnya. Kemampuan ini tidak ngahudang rasa atau membangkitkan rasa. Seorang dalang yang hebat bisa membuat penonton tertawa terbahak-bahak, menangis terseduh-seduh, marah, atau bahkan merasakan ketenangan batin. Mereka memainkan emosi penonton seperti memainkan wayangnya. Kemampuan ini tidak datang dari teknik semata, tapi dari kepekaan dan kedalaman spiritual sang dalang itu sendiri. Mereka harus bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh roh dari cerita itu, lalu mentransfernya kepada penonton. Dalam banyak pertunjukan, ada momen yang disebut gara-gara. Ini adalah babak didatang dari teknik semata, tapi dari kepekaan dan kedalaman spiritual sang dalang itu sendiri. Mereka harus bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh roh dari cerita itu, lalu mentransfernya kepada penonton. Dalam banyak pertunjukan, ada momen yang disebut gara-gara. Ini adalah babak di mana para punakawan keluar dan berinteraksi. Disinilah dalang memiliki kebebasan penuh untuk berimprovisasi. Momen ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang paling mendalam. Semar, sebagai sosok dewa yang menyamar menjadi abdi, seringkali memberikan wejangan tentang mana para punakawan keluar dan berinteraksi. Disinilah dalang memiliki kebebasan penuh untuk berimprovisasi. Momen ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang paling mendalam. Semar, sebagai sosok dewa yang menyamar menjadi abdi, seringkali memberikan wejangan tentang sangkan paraning dumadi, yaitu dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Ini adalah inti dari banyak ajaran spiritual, mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Karakter wayang itu sendiri adalah simbol. Arjuna melambangkan ksatria yang mencari kebenaran spiritual.
Bima melambangkan kekuatan dan sangkan Paraning Dumadi, yaitu dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Ini adalah inti dari banyak ajaran spiritual, mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Karakter wayang itu sendiri adalah simbol. Arjuna melambangkan ksatria yang mencari kebenaran spiritual. Bima melambangkan kekuatan dan keteguhan hati. Yudhistira melambangkan kebijaksanaan dan kejujuran. Bahkan karakter antagonis seperti Duryudana atau Rahwana pun memberikan pelajaran tentang akibat dari keserakahan dan angkara murka. Dalang, melalui narasi dan dialognya, menghidupkan simbol-simbol ini keteguhan hati. Yudhistira melambangkan kebijaksanaan dan kejujuran. Bahkan karakter antagonis seperti Duryudana atau Rahwana pun memberikan pelajaran tentang akibat dari keserakahan dan angkara murka. Dalang, melalui narasi dan dialognya, menghidupkan simbol-simbol ini dan menjelaskan maknanya kepada penonton. Pertunjukan wayang golek menjadi sebuah cermin besar bagi penonton untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Jadi, ketika kita menonton wayang golek, kita sebenarnya tidak hanya sedang menonton hiburan. Kita sedang mengikuti sebuah pengajian budaya, sebuah kuliah spiritual, dan menjelaskan maknanya kepada penonton. Pertunjukan wayang golek menjadi sebuah cermin besar bagi penonton untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Jadi, ketika kita menonton wayang golek, kita sebenarnya tidak hanya sedang menonton hiburan. Kita sedang mengikuti sebuah pengajian budaya, sebuah kuliah spiritual yang dibungkus dalam bentuk seni yang indah. Dalang adalah mursyid atau guru spiritualnya. Panggung adalah majelisnya, dan penonton adalah para murid yang sedang mencari pencerahan. Pesan-pesan tentang kesabaran, keikhlasan, keberanian membela kebenaran, dan yang dibungkus dalam bentuk seni yang indah. Dalang adalah mursyid atau guru spiritualnya. Panggung adalah majelisnya, dan penonton adalah para murid yang sedang mencari pencerahan. Pesan-pesan tentang kesabaran, keikhlasan, keberanian membela kebenaran, dan pentingnya selalu ingat kepada Sang Pencipta, semuanya disampaikan dengan cara yang begitu elegan. Di era modern ini, peran dalang mungkin menghadapi banyak tantangan. Namun, esensi perannya sebagai penjaga dan penyampai nilai-nilai spiritual tetap tidak tergantikan. Dalang adalah pustaka hidup, seorang fils pentingnya selalu ingat kepada Sang Pencipta, semuanya disampaikan dengan cara yang begitu elegan di era modern ini. Peran dalang mungkin menghadapi banyak tantangan, namun, esensi perannya sebagai penjaga dan penyampai nilai-nilai spiritual tetap tidak tergantikan. Dalang adalah pustaka hidup, seorang filsuf, dan pemandu rohani bagi masyarakatnya. Mereka memastikan bahwa kearifan lokal dan ajaran luhur nenek moyang tidak lekang oleh waktu, terus hidup dan relevan dari generasi ke generasi. Dengan memahami peran spiritual seorang dalang, kita bisa lebih mengapresiasi seni wayang golek dan pemandu rohani bagi masyarakatnya. Mereka memastikan bahwa kearifan lokal dan ajaran luhur nenek moyang tidak lekang oleh waktu, terus hidup dan relevan dari generasi ke generasi. Dengan memahami peran spiritual seorang dalang, kita bisa lebih mengapresiasi seni wayang golek. Lain kali jika Anda punya kesempatan menonton pertunjukan wayang, coba perhatikan lebih dalam. Dengarkan setiap sulung, resapi setiap dialog punakawan, dan rasakan energi yang dipancarkan oleh sang dalang. Anda mungkin akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang selama ini Anda cari. Lain kali jika Anda punya kesempatan menonton pertunjukan wayang, coba perhatikan lebih dalam. Dengarkan setiap sulung, resapi setiap dialog punakawan, dan rasakan energi yang dipancarkan oleh sang dalang. Anda mungkin akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang selama ini Anda cari. Wayang golek, melalui tangan dingin seorang dalang, adalah warisan budaya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sangat kaya secara spiritual. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like wayang golek. Melalui tangan dingin seorang dalang adalah warisan budaya yang tidak hanya indah secara visual,
tetapi juga sangat kaya secara spiritual. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Comment dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu balat cepot dawala tanjerkeun dina budaya ngamumule bahasana sing mangga jadi urang Sunda pergaulan beki kacida geus eueuh rasa kaera kapembong bujal jeung dada nurutan gaya Eropa pergaulan beki kacida geus eueuh rasa kaera kapembong bujal jeung dada nurutan gaya Eropa.